Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Topik Faturrahman. Dinten ieu Kemis kaping 16 September tahun 2021 menuju ngiring kegiatan diseminasi bahasa jeung sastra dina pangajaran di sekolah di Jawa Barat anu diayakeun ku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Salami opat dinten para pamilon sareng para narasumber diperenahkeun istimewa pisan di Hotel Sunshine Soreang. Saban enjing aya kebiasaan mapak balebat di lantai 5 Hotel Sunshine misalkan tenan ningali kaayaan Kota Soreang khususnya sabudeureun Komplek Pemkab Kabupaten Bandung. Tuh, ieu lapat-lapat ya katingal ya Gunung Tangkuban Parahu tapi teu acan jelas pisan. Ieu kegiatan nu diayakeun ku Badan Bahasa teh ngahaja di pasianami diseminasi angtos tina bahasa Inggris data acan aya dina bahasa Sunda mah. Benten antawis diseminasi sareng sosialisasi. Margi diseminasi mah hasilna teh sajabi ngawanohkeun atapi nyosialisasikeun teh kedah aya parobahan sikap. Naon margina kedah aya parobahan sikap urang kedah ngeunteung ya kana panon poe anu panceg ngalaksanakeun pancena unggal dinten mancaran ti palih wetan surup ti palih kulon daya kabosan gerakna dina eta-eta keneh. Ari basa mah salamina barobah kapangaruhan ku basa-basa nu sanesna kerabat basa Sunda aya nu Mika Hariwang yang hiji mangsa bakal tumpur kerabat basa daerah-daerah sanesna upami ku urang teu dirawat. Tangkuban Parahu teu acan katinggal masih disebut Halimun. Ieu Komplek Pemkab Gedung Sabilulungan. Janten ku ayana ieu kegiatan diseminasi teh dipiharep aya perubahan sikap sabada materi-materi anu didugikeun ku narasumber aya 7 lepat tali sareng nembang pupu diantara maca sajak ngadongeng nulis cerita pondok sareng borangan ngabodor sorangan ku para pamilon teh eta nu 7 materi tiasa ditata lepakeun deui di sakolana sewang-sewangan, di komunitasna sewang-sewangan, di keluargana sewang-sewangan supados dipiresep dipigandrung ku masyarakat. Di komplek ieu aya 3 wangunan ya namina Gedung Sabilulungan, Gedung Puseur Ilmu sareng Pridia ya aya Gedung Balai Rame tah Pridia ya karasan anu masihan ngaran Balai Rame teh simkuring ngahaja di hiras ku Pangarsa Bupati Bandung harita Padadang Naser ka
Bumi Dinasna diserangan ku Kang Kurnia, Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP Kabupaten Bandung Harita. Padadang nyuwunkeun eta gedung tempat pamumukan jami teh di Pasian Nami. Nya kusim kuring di Pasian Nami mulai rame. Alhamdulillah di ayeuna masih dianggo. Wangsul karena kegiatan ieu diseminasi dipiharep ku Balai Bahasa atanapi Badan Bahasa sing janten cukang lantaran aya parobahan sikap, parobahan karesep, parobahan tanggung jawab di masyarakat nu nyangkem nu ngagunakeun bahasa daerah khususnya bahasa Sunda sadidinten. Tujuanna ieu kagiatan teh kanggo para panyatur ngora ataupun para penutur muda. Lumawi hampir 80% pamilon ieu kagiatan teh guru-guru. Tangkean nu 7 materi anu dijadikan bahan diseminasi teh bade ditetelapakeun di ka sakumna siswa nu aya di Jawa Barat. Terus akhir November sareng awal Januari. Awal Desember tahun 2021 baris dilombakeun ku Balai Bahasa Jalaga ngukur hasil henteuna ieu kegiatan diseminasi. Simkuring yakin kumargi ieu kegiatan laras pisan tahap-tahapanana dikawitan ku rapat koordinasi, telah diseminasi, terus engke aya pasanggiri tangtos hasilna bakal maksimal. Balebat mancerang di langit soreang sing janten cukang lantaran ku ayana ieu kagiatan diseminasi teh ngahudang tanggung jawab urang sebagai ahli waris bahasa Indung atau bahasa Sunda supados sesarengan bari sadar yen hirup uripna bahasa Sunda teh kedah dianggo dina kagiatan sadidinten. Bahasa Sunda urang anggo dina guneman, bahasa Sunda urang anggo dina seratan diunggah dina handphone, dina WA, dina SMS. Bahasa Sunda urang anggo dina biantara di pakantoran. Bahasa Sunda urang anggo dina khutbah nu didugikeun ku para ustad kiai di masjid sareng pesantren. Bahasa Sunda urang anggo dina rupaning kagiatan. Ku ayana kitu, ku ayana kasadaran urang, ku ayana perubahan sikap atan ayana ieu diseminasi sing kuring yakin bahasa Sunda bakal muliat, bakal hudang, bakal apanya punjung balebat di langit soreang sing kuring yakin ieu balebat sateuacan mayungan langit soreang tadi ngelangkung heula ka Padepokan Seni Bumi Ageng di Kampung Belandongan, Desa Pagarsari, Kecamatan Pagarageng, Kabupaten Tasikmalaya. Bahasa Sunda Jaya, bahasa Sunda Luhung, urang Sunda apanya apunjung. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi